Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Siti Nurani bagian kadalapan. Ieu yasana Bapak A. Tholib. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna tiasa lewat status WA, Facebook asagala rupi we pamirsa pangintennya eta mah. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Nu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Derada desora motor Vespana bapak kepala motorna ngageleser ninggalkeun bumi sareng istrina nu masih keneh ngadag dina lawang panto. Wayah kieu neangan duit asa lain usum lain wayah sur istrina ngagarandang lalaunan bari nutupkeun panto gedongna. Sakumaha sasari bapak kepala angkat na tesok ngajugjug gedong nu ayana di sisi gang teh duka istrina nu anom duka rerencanganana da geus pada terang ari barudak ngaramah boh awewe boh lalaki oge kadinya teh nyarebatna ibu guru sarerea guru dangsa guru tuais jeung agogo hiji istri urang Indo peranakan Eropa jelema pinter jeung lampar rea hubunganana barayana diunggal kota nu gede malah di Singapura jeung Hong Kong oge aya barayana bejana mah da Minang nyabana ka eta tempat teh. Teu sabaraha lamina di jalana teu aya halangan naon-naon bapak kepala parantos dugi ka gedongna anu dituju. Reg motorna dieureunkeun. Anjeunna ningali kalabat pakarangan kalabah gedong nu poek harieum ku tatangkalan lampuna pareum di lebat gedong dipoekan ngan saukur lampu luar wungkul anu caang teh. Bari rada ratug manahna bapak kepala turun tina motorna bari ngodok pesak nyandak kunci nu maranti. Kunci serap nu disimpen ku anjeunna hiji sewang sareng anu kagungan bumi. Bari didamaran ku korek api bapak kepala bade muka kunci gembok nu ngagantel dina panto pagara besi. Kunci diputer-puter tapi henteu merenah da teu daekeun lebat manahna panasaran. Kunci dicaangan deui ku korek apina. Aram jadah. Bapak kepala gagalandang. Paingan kunci teu daek asup da gembokna geus ganti anu anyar. Bari garo-garo teu ateul bapak kepala manahna pusingeun pisan. Mantau ka mana deui mangkeluk teh nya. Ongkoh manehna nelpon itah datang. Ka kuping bapak kepala gegelandang. Bari kacida ambekna bapak kepala panasaran kalacat bae panto teh dilengkahan bari rada naik kana palang handapna. Bubuhan jalmi ageng rada budayut berat ku patuangan atuh mani ugang igung bangun berat pisan sampai anana anu sabelah parantos ngalengkah kanton anu sabelah deui na ari ngalengkah ari tikait kana sesekutna panto pagar teh da diseuketan jeung make kembang-kembang kagigirna tikait kelintilepna palebah sampean teu wudu ripuhna teh sampean nu payun acan nincak nu panderi ngait atuh ngadon ngagantung teu ku hanteu perangkakan asa sempal bakat dipaksa
na ari berewek teh lancenganana soek anjeunna labuh meninyuk seruk raraina nyium nu baseuh-baseuh disusut ku pandanganana beri lebet ka pakarangan ngajugjug panto gedong. Memeh dugi ka panto ku anjeunna ditingali dinu caang pedah nu bije teh rada ngahiliwir bau teu puguh. Harianeun ti kotok mendok nakal ramiping dina kumis nu gomplok amuratel dina rarai sareng dina panangan. Oh pamirsa ti kotok aya nu medoknya. Samel medok cenah ieu ge ti kotok medok. Bapak kepala pakupis nyalira ngodok pesak nyandak saputangan dianggo beresihan rarai rumbah sareng panangan atuh dati kotok medok sanajan disusut tepi kagaring oge bau nama tetep bae mimilu nunutur kana sagala pesak saputangan raksukan kabauan nambahan utal atel kana sagala rupa. Anjeunna mani nyengir bakat ku bau sareng ngahegak bawaningku ambak. Kop kana kunci nu biasa dianggo muka betsereg henteu manjing deui sapertos nu kenge ngaganti pantes nama kunci panto gedongna oge. Ari disidikeun laras bae panto teh aya tapak tilas obeng cetna katawis aya nu barohak kagusak gasik manahna beuki pusing bae ku ayana kitu teh bangun anu ngahaja anu nyicingan eta bumi teh ngarobah kuncina. Keur kitu baranyai lampu baterai nyenter ti jalan. Hansip nu ngontrol ngabatrean ka anjeunna nu keur ngahulang bakat ku pusing. Anjeunna kapaksa nyamperkeun ka jalan ka Hansip nu ngabatrean. Bapak ye. Hansip kaget setengah nyentak. Sumohon jang, Bapak pogo leungiteun kunci ieu teh. Bapak kepala nyarios sabolong bentor bakatku hese neangan picaritaeun. Ngan hadena Hansipna geus arapaleun ka bapak kepala bubuhan geus aya hubungan ti tadina jeung mindeng merenang sumbangan ti anjeunna. Dupi ibuna angkat ka mana Pak? Ceuk kepala reguna nu geus mindeng kadinya jadi geus rada conggah. Kanu hajat puguh jang ngan kuncina puguh patuker jiga nama. Salah mikeun meureun ibuna. Beri nyarios kitu teh bapak kepala ngodok pesak masihan artos salambar nu 100 rupiah. Tah jang lumayan keur mareli kopi singgara tol ngontrol nanya. Nuhun Pak, ceuk Hansip beri ngamanggakeun serta ngaraleos indit neruskeun ngontrolna. Geus rada jauh mah barudak Hansip arinditna bapak kepala mancal deui kana panto pagar ayeuna mah gampang naekna dan terusuh jeung teu bari ambak. Anjeunna gora-giru numpakan deui Vespana arek mulih ka bumina. Di jalan masih keneh rame ku jelema jeung kendaraan nu karek budalan ti bioskop nu maen pangakhirna. Ku jalaran ngajalankeunana gancang dibarengan ku pusing jeung rada ngalamun kabeneran kagok ku motor anu rek mentas jalan. Atuh Vespana teh rada ngaleo ka sisi mener neunggar hiji beca nu aya muatan katilu budak. Becana ti guling motor ti banting bapak kepala ti geledug motor Vespana pae sorangan mesina. Barengan jeung ngajeritna awewe dina beca sawur jeung jerit awewe nu baralik lalajo atuh robae pada ngarogrog. Becana ngagaleong ti gulingna ka tengah jalan pelak becana ngareol teu bisa deui maju. Jalan jadi macet kendaraan teu bisa jalan. Pantes nama tentara nu tumpak becana teh jeung lain urang dieu tanda pangkatna katutupan jaket kulitna. Ari hudang ari polotot bae ka bapak kepala bari pereupna buleud-buleud bae bangun anu rek sahabak-habakkeun. Kurang ajar lo, menjalankan motor tidak dengan aturan ah. Tahu jalan sangat ramai. Bapak kepala nu masih keneh lieur jeung mastaka asa eumer nuruti geledug muringis disentakan kitu teh undur-unduran ka tukangan jelema loba asabak bae ditinggang ku eta jelema teh. Tukang beca oge nyorongot ke bapak kepala minta ganti kerugian lantaran pelak becana duanana ngareol jabah dilingkung ku tukang beca nu sejen nu ngahaja areureun heula maksudna setia kawan. Atuh bapak kepala teh harita keneh kumisna meh ngulapes sowak manehna. Sieun jolebak bae pada ngarempug ku tukang beca nu sakitu lobana. Ngan hadena kaburu jul-jol ti kapulusian nu ngahaja ngamankeun eta kajadian jelema nu sakitu napukna tungtungna budal lalu lintas lancar deui.
tentara anu tadi tumpak beca geus ganti deui beca ninggalkeun eta tempat nu kantun bapak kepala jeung tukang beca di hareupan ku polisi nu mereskeun. Bapak kepala mere karugian ka tukang beca gedena Rp500. Henteu kapalang suwe. Aing teh nyalara nyawirang suruh bapak kepala dina manahna beuring nyelah motorna rek ninggalkeun eta tempat. Dadadad motorna maju deui make jalan Gardu Jati ka kaler ka jalan Pasir Kaliki ngarah rada lowong palebah tanjakan pisan sakalereun sasak kaceces motorna ngadak-ngadak paeh. Bapak kepala kusai-kusai ngome-ngome motorna diselah motorna sababaraha kali teu daekeun wae jalan sakitu tengah peuting kesangna mani ngoprot bapak kepala teh bakat ku capek jeung pusing manahna. Panasaran anjeunna ngagedean selang bensin tapi bensinna teu daekeun turun sing horeng bensinna geus beak. Tadi ti beurang ku putrana teu dieusian deui tilas bebelenjengan di anggo amengan. Manah bapak kepala beki keheul kudua kutilu keheul kageureha keheul kanu anom keheul ka tentara nu sesentak ka tukang beca ditambah ku putrana. Ayeuna motorna deui matak ngeheulkeun pisan disimpen di mana da reparasi eueuh nu buka. Gedong-gedong sisi jalan geus tarutup kapaksa digusur adu ragang mapai tanjakan anu mayat. Kesangna mani ngorolok masehan salirana anu lintuh bayuh-yuh nembe karaos ku salirana siksaan anu datangna henteu disangka-sangka. Patuangan murilit menta eusi karaosna mani nyalingit da tadi keheul kageureha ti bumina teu tuang heula arek moro tuang di nu anom maksadna mah ari datang ka nu anom boro-boro tuang henteu nyampak-nyampak acan nu anomna keur henteu aya di bumi. Bea karep nalangsa sareng lalawirangna bapak kepala dina eta wengi harita estu henteu kapalang. Bakatku maksakeun anjeun bapak kepala ngagusur motorna teu burung tepi ka seksi polisi di parapatan. Sanaos bari rada isin anjeunna maksakeun anjeun ngawiatkeun motorna. Henteu wudu ari patarosan mah aya ti pihak polisi teh diweler ku anjeunna bari rada ngabohong da satarabasna mah kuriak nambihan bae wiwirang. Bubuhan saparantosna uningan mah ti pihak polisi ka bapak kepala jalmi ageng sareng pangkat luhur nya rada dihormat ku pihak kepolisian oge. Bapak kepolisian oge ka bapak kepala teh ngahargaan sedang diparasihan bensin. Da kalaresan aya nu kagungan serep sayagian atuh henteu cios titip motorna teh. Saparantos nganuhunkeun mah ka pihak polisi anjeunna ngadius bae dina Vespana nuju ka bumina. Harita di jalan geus rame deui ku nu arek kapalasar da parantos ampir wanci subuh. Sadatangna ka bumi bapak kepala nyimpen motorna teu sirikna digubragkeun kana pagar gedongna teras ngagedor-gedor panto satarikna teu benten ti anu mabok padahal di payun aya tromol bel. Ngedak-ngedak bae hilap bakatku bendu pusing sareng salirana karawas nyeri tilas gebis sareng lebat angin sawawangi. Atuh nu dilebat bumi karageteun sareng rareuwaseun pantona henteu buru-buru dibuka ku istrina kalah ka ngadeg-deg bangun anu kasima. Di kamar payun anu mondok Edi nu ngajajabkeun Neng Yeti nu harita sarena dibaturan ku putrana. Neng Yeti nu geus sagabrug kageingkeun bari ngaleleke kaluar ti kamar mangmukakeun panto. Teu sirikna didupak putrana teh ku bapak kepala teu seueur carios bapak kepala teras lebat ka kamarna teu nolih ka istrina nu ngajanteng bakat kurewa sareng kasima teras bae cucul panganggo ngoncikeun panto kamarna ti lebat teras kulem teu kaluar deui ti lebat kamar. Edi anu kasieun sabot pribumi paheneng-heneng ngaharulang manehna ngelemet kaluar buuk jabrigna nu awut-awutan. Udang sare teu ditolih terus ngeluarkeun motorna ditungtun ka jalan terus kabur muru ka imahna. Meh geus tengah dinten bapak kepala nembe gugah karaos salirana asara remek mastakana puyeng salirana karaos panas. Tuangna henteu miraos istrina henteu wantun naros nanaon kacarogena mung masihan landong wungkul supados dituang. Dinten eta bapak kepala henteu ngantor dugi katilu dinten bapak kepala aya di bumina.
Saparantos manggil dokter, nembe salirana jag-jag mungkantun pusing sarang lungse. Pasemona henteu berag sapertos sasari manahna masih keneh ngunek-ngunek keheul keneh ka istrina nu anom damelna murang maring kanu araya di bumi. Saminggu lamina bapak kepala numpi di bumi henteu angkat ngantor dina kadalapan dintenna nembe bapak kepala tiasa ka kantorna nganggo Vespa. Anjeunna nyarios ka istrina samemeh angkat. "Mih, engke bapak balik lat, aya kaperluan heula," saurna ka istrina. Tapi dugi ka kantorna teh teu patos laras didamelna, sagala padamelan digarap ku wakilna bae. Wakilna ngaraoskeun, pedah uningaheun bapak kepala henteu damang. Tabu satu didamelna parantos mulih, manahna teu oleh panasaran palai enggal tepang sareng anu anom Tante Mince nu ngalantarankeun kana panyawatna. Di jalan teu kantos lami parantos dugi ka bumina anu dituju, dina salebat manahna keukeuh hayang buru-buru nyesel sareng arek menta duitna anu dijangjikeun abis bulan sareng hasilna tina usahana nu aya patalina jeung eta istri. Tapi manahna ngajenghok ningali panto pagerna masih keneh dikunci. Anjeunna ngahuleng harendeg dina manahna sanes ngemutkeun ka sono. Tapi emut kana artos nu harita meh 3 sasi lamina teu acan aya kalemeng tiasa kagentos sareng eta artos teh sadayana oge kakayaan nagara nu ditugaskeun ka anjeunna keur kapentingan dinas jawatan. Ngageter salabat manahna rasku artos anu kirang langkung kuetangan saliwat ku anjeunna dikira-kira geus aya 5 jutaan. Rupina uar-awur keur ongkos itu ieuna nu aya patalina jeung usahana Tante Mince. Rek anjeunna kana papan anu ngait dina tangkal buah aya tulisan ku cet beureum nu kieu maksudna. "Ini rumah akan disewakan atau dikontrakan. Peminat yang serius harap datang ke kantor RK." Geus pindah geuning, sur bapak kepala nyarios nyalira ngagerendang lalawenan. "Kumaha ieu teh teu kahareti?" Pami pisan bapak kepala ngahulang bari ngajanteng netep eta papan bangun anu saepang harapan. Saterusna mah anjeunna ngajugjug kantor RK di eta tempat bade nyuhunkeun katerangan kamana pindahna eta nu nyecingan imah. Bapak kepala tambah-tambah bae puyeng mastakana saparantos mendak keterangan ti kantor RK eta nu nyalikan bumi teh parantos 2 minggu ngalihna tidinya. Tidinya na henteu lami teras bae anjeunna mulih ka bumina bari manahna henteu oleh keheul sareng harendeg teu tiasa panggih jeung Tante Mince. Dongkap ka bumi bapak kepala teras calik di payun budina ngungun alum raraina geuneuk tawis bendu. Istrina nu nuju aya di loteng gedongna uningaeun carogena nembe mulih teras turun maksad mapageun sakumaha biasa ari caroge mulih ngantor. Parantos mulih geuning api sur istrina budina marah mai nyariosna teh. "Nya balik we." "Teu balik karek naon?" sur anu ditaros kurawed pisan. Istrina henteu seueur carios deui teras bae lebet deui ka bumi bade nyayagikeun tuangeun. Anjeunna terangeun yen caroge keur pararusing. "Bilih bade tuang pi, itu parantos sayagi." Istrina unjukan ka carogena sanggeusna nyayagikeun tuangeun. Bapak kepala lebat ka bumi saparantos gentos pakaian nembe anjeunna nyamperkeun ka istrina nu parantos calik mayunan meja makan bade nyarengan tuang. "Jeung naon ieu teh dahareun? Nu kieu deui sapopoe teh, mutak bosen." Memeh dituang bapak kepala parantos gagelendang kana tuangan. Istrina henteu ngawalar ka carogena anjeunna api-api teu nguping bae sanaos dina manahna ngaraos henteu geunah ku budi parangi caroge kitu teh. Tuangna bapak kepala laras bae ngan saukur tambi lapar wungkul malum nu nuju teraos manah tangtos teu aya nafsu kana tuang. Bapak kepala ngalih calikna ka payun deui teras nyendak koran tapi emutanana teu tiasa kabangbrangkeun. Eusi koran saeutik oge teu aya nu lebat kana emutanana manahna nu keur bendu acan budal. Meh bapak kepala ngagentraan ka istrina. "Kah?" Istrina norojola ka payun. "Kamana ari barudak? Tak acan darongkap. Sakola wayah kieu acan datang.
Nah terus kemana cenah? Duka ente nyarios bade kamana na da ka abdi mah. Make naon inditna tadi? Bapak kepala ka istrina beuki semu bangun bendu. Keheul ka anu sanes dianggo mepus keuyangna kanu aya di bumi. Kana motor mahruk mah miosna teh. Ari si Yati mah teu sakola, tadi miosna nganggo mobil, da motorna dianggo ku api. Hah? Make mobil? Ari ka mana cenah? Duka dan teu pupulih ka abdi oge. Da parantos nyarios sanggemna ka api. Dasar indung nanu pisan ka anak teh panggaingna diantar wae segala kahayang nu jadi anak teh. Teu nyaho nu jadi salaki mah dug hulupet nyawa ngayakeun anak. Har ari api sanggam abdi kapungkur kumaha tekadah teuing diajar barudak mah bisa kana motor kana mobil oge. Gampil wae ari geus barisa meuli sorangan mah apan bendu geuning api abdi nyarios sakitu oge. Paribasa teh tinggalin zaman kamajuan, zaman satelit. Entong jiga amih marane kuno ortodok bedil sundut kitu sanes kasauran teh upami sakalian abdi sok mamatahan oge ka barudak. Pintar ari ngajawab mah. Nah naon ari gawe indung segala-gala ngandelkeun salaki ngawarah ka anak teh. Bapak kepala kapepet carios da saleresna atuh barudak teh diogot teuing ku rama keur seueur panghasilan. Istrina ente ngawalerre ka carogena anggur carinak daku Cisoca emutanana sanaos paseur-seur carios oge teu aya hasilna. Anggur nambihan bendu bae ka caroge. Keur kitu aya nu nyuara di luar. Pos. Di luar aya pasuratan ngagero bari ngalebetkeun 2 amplop surat kana tempat surat di payuneun bumina. Tuh surat cokot kalah kacerik diajak carita teh. Istrina angkat ka payun nyandak surat anu kakarapisan sok ti pasuratan song disanggakeun ka carogena. Berewek surat teh disoehkeun amplopna teras diangos meuni kerung-kerung bae katingali laraina bapak kepala barireum nambihan geuneuk kana rupi anu keur bendu. Tah baca naon cenah geuning si Eti teh geus aya 3 bulan teu sakolana. Pilaku indung teh nyaho sapopoena. Bari ngalungkeun surat ka istrina. Boa-boa marup oge teu digawe. Bapak kepala nyandak surat hiji deui teras dibuka amplopna bari diangos lebatna. Katingali raraina robih budina nu tadina geuneuk teh ayeuna asa sari-sari ngahina sareng ngalelewean bari nyarios nyalira. Heueuh, rajaban Isra Mi'raj. Kitu keneh. Paling-paling oge arek minta sumbangan. Eueuh deui kaanehan teh. Tapi sekolah muslimin putri rada behar deui. Rupi bapak kepala ari aya basa putri-putri kitu mah. Serat naon ari eta pi? Sur istrina sorana rada serak nerosna kitu teh. Rajaban cenah di muslimin putri wae biasa. Menta hadir jeung sugan boga budak awewe supaya asup sakola. Tapi seratna mah teu dipasihkeun ka istrina kalah ka disimpen kana laci meja tulis. Anjeunna angkat ka payun jalan-jalan di pakarangan. Ti waktos eta kaayaan bapak kepala teu pati berag sering katingali sok calik di pakarangan handapeun tangkal pacar dina bangku paniisan nanggeui gado bangun keur ngalamun. Kageureha nu biasa sok gera-gero sareng ulah aeh seueur cacarios ayeuna mah sering pisan ngantepkeun malah tara pisan anjeunna angkat-angkatan ti bumi. Mobilna diical angkat ka kantor cekap ku nganggo Vespa saurna mah bongan sok dianggo teu paruguh ku putrana. Ari putrana mah sabalikna nu pamegat boh nu istri oge tara ngancik di bumi. Saban dinten pepelesiran lalajo teu aya usumna digeuing ku ibuna geus henteu ngawaro. Geus puguh karama geus henteu tumut bae dabongan api kapungkur sok miwarang cenah kedah seueur pangalaman kedah progresif ari nu ngora mah sagala rupi kanyaho teh tina pergaulan pada anu ngora deui. Kari-kari ayeuna dicarek asa teu kahartos abdi mah ramana dijawab sakitu ge atos rumaoskeun geus tamaha ku anjeun. Urang kocapkeun pamirsa ayeuna lalakon Durahman.
Durahman di mana katembong keur diuk dina kursi bari maca koran anu anyar benang meuli waktu manehna keur balik ti pagawean. Awakna Durahman beuki lingsig tur sehat rupana beuki bersih bae sanajan pakulitanana hideung santen oge ka tembong kakasepanana bubuhan tara kapoe jiga keur aya di lemburna. Hamim nu geus aya di imah balik nambangan becana keur nyangu di dapurna nyadiakeun dahareun keur Durahman jeung manehna. Jang, teu aya rencangna ieu teh, sedang dadar nog wae wungkul, angeun we kenging tibu warung, ceuk Hamim nu ngelek boboko sangu leungeunna ranggem mawa piring jeung rantang nerojol ti dapur. Ah, sayana we Kang Hamim, da sok raos teu aya rencangna oge, ari keur geunah teh mah dahar teh, ceuk Durahman ka Hamim, bari pindah diukna kana samak nu geus ngampar beunangnya diakeun Hamim. Bari sila arandakak dina samak Hamim jeung Durahman dalaharna bangun anu ponyo jeung narikmateun pisan. Arek aya rajaban Kang Hamim, urang ngarupingkeun yuk di sakola nu anyar teh, sakola muslimin putri, sakalian nyalametkeun meureun Kang Hamim. Gede jeung lega pakarangan sakolana oge di dinya mah. Iraha cenah Jang, ceuk Hamim giak jigana teh ngadenge beja kitu teh. Malam minggu hareup Kang, geuning lami keneh Jang, sugan teh beh dieu akang mah. Ih, apan ngawartosan mah mending titangehna keneh ngarah waktuna bisa merlukeun. Saur saha eta teh Jang? Ceuk Hamim pedah manehna mah teu ngadengieun beja. Dina koran Kang dimuat wawaranana oge Durahman nerangkeun ka Hamim anu olohok pedah manehna acan ngadenge beja. Oh, paingan atuh akang mah da acan kengeng wartos. Sugan wae eueuh halangannya Jang, resep ngupingkeun patwa-patwa ulama teh akang mah. Bari dalahar bari cacarita Hamim jeung Durahman geus henteu asa jeung jiga saperti jeung dulurna bae. Sakitanan Hamim mah ka Durahman teh sasat ka urut anak dunungan, tapi bubuhan Durahman teu gumede. Tapi bubuhan Durahman teu gumede ieu aing anak jelema boga atuh Hamim teu kagok estu miconggah pisan. Sanajan ayeuna oge ari aturan mah ngadunungan Hamim ka Durahman teh, da becana oge ongkoh nu Durahman nu dijalankeun ku Hamim teh. Masih keneh langganan ibu guru teh. Kang Hamim, Durahman nanya ka Hamim hatena Durahman anu teu poho-poho ingat bae kaneng nurani hayang nyahoeun. Masih Jang, ngan teu nganggo sore ayeuna mah, pantesna parantos tamat sakolana, datara angkat geuning, ngan anggar wae 2 kali ari narik mah, sakali ngaguruan di SD ayeuna mah, anjeunna teh siangna di sakola nu anyar teh. Ari Ujang, kumaha sakola teh masih keneh kitu? Abdi oge parantos tamat Kang, ari kedahna mah 3 tahun abdi sakola teh, tapi bubuhan jol lebatna ka kelas 2, jadi ngan 2 tahun abdi sakola teh. Lulus Jang, ceuk Hamim semua anu teu pati percaya. Puguh wae Kang, aya berkah ti sadayana. Diijabah ku pangeran maksad abdi teh. Nuhun atuh lileres mah. Bubuhan ari Ujang mah suhud pisan geuning katingalina. Siang wengi teh ngapalkeun bae. Sakitu sakola bari didamel oge teu burung hasil, ari nyaan mah diajarna. Teu karasanya Kang Hamim, urang teh geus aya 2 tahun langkung aya di Bandung teh. Tanda betah di dunya teh meuni teu karaos. Lebaran ieu mah hayang ngasaan di lembur Kang. Peperieun 2 lebaran Kang di dieu bae. Da eta sok sieun ngaganggu kana diajar dugi ka kolot nu datang ka dieu. Tapi da ngamaklum sareng ngahampura deui sepuh oge pangintenya Kang. Kantenan we Jang, geuning basa sumping oge ka dieu sareng kahartoseun deui ku Ibu Rama oge. Pang teu mulih teh da perena oge ngan sadinten kaduana. Ongkoseupun waktosna keur mah ngadamelna enggal keneh. Tambih waktosna dianggo sakola deui. Kedah ngaberik pengajaran satauneun da dilengkah teh lebet ka kelas 2. Uyuhan wae sakitu oge ceuk Hamim bangun anu agul boga dulur pintar. Lah ngan jakal we Jang, lamun seug parantos eta mah jongjon. Parantos naon jongjon teh Kang Hamim? Nya parantos eta kagungan istri, ceuk Hamim bari seuri. Geraheun Kang Hamim,
Bawa ari geus boga pamajikan mah leuwih teu laluasa. Jeung Kang Hamim oge meureun moal bisa babarengan. Jeung ongkoh teu aya nu daekeun deui Kang ka abdi mah. Da teu bisa ngoboy abdi mah. Teu jiga budak ngora anu sejen. Ah, milarina we atuh ulah nu modern, ulah nu naon cenah, gile-gile kitu geuning. Layan koboy teh. Ku hese nyebatna nu sok nganggo calana sapasna teh, nu sok nganggo rok. Mani sakit kitu geuning nyarebutna teh. Waktosna kabujang sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.